minta Sunda. Sanajan ayeuna Mobile Legends jeung PUBG tapi tetep kurang ada bisa ngahargaan sejarah kolot-kolot baheula. Tapi ayeuna jigana budak zaman ayeuna naonna kana PUBG jeung kana Mobile Legends. Kadang-kadang can apan acan kana mitos Sunda baheula. Tah anu kahiji saya mitos kolot Sunda sok raranggilan. Eta teh ngadoakeun indung bapa maot. Terus anu kedua aya mitos Sunda lamun nunjuk ka kuburan suruk peran kulan kudu dilamot besi ngarariba. Nu katilu aya deui lamun ngalewat ka kuburan kudu assalamualaikum ngalah nu di jero kubur ngajalep waalaikumsalam. Terus aya deui lamun ngadahan nu asem-asem atana pi buah nangga anu asem urang kudu ngomong badalun mau HP indung jeung bapa. Nah terus anu kelima mitos kolot baheula di mana wae kudu ngomong numpang-numpang nu boga di dieu ujug-ujug geuning masih aya kena wae lamun neueur cai atanapi urut nyieun Indomie ai panasnya entong dipikeun kana lobang cai si aya kunti sirian. Nah dulur musa bapakna tangkari bolong kana teh ieu teu kira-kira urang geus wae videona nu jadi. Oke lanjut di video selanjutnya.